nasuha itu gugup payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes tepang deui di episode Kutil Kuliah 3 menit. Dinten ayeuna sim kuring Miss Widya sareng Abdi Ibu Rahma bade ngadugikeun naon? ngadugikeun salah sahiji tradisi nusok dilakonan ku masyarakat Indonesia Miss Wid. Nyaeta naon Miss Wid? Nyaeta hikmah buka sasarengan atanapi trenna mah bukber. Upami kitu Miss Wid, naon dimaksud bukber teh? Bukber teh nyaeta buka puasa sasarengan sareng rerencangan kulawargi atanapi sareng tatanggi. Oh mohon. Terus hikmah ti bukber teh naon Miss Wid? Seueur Bu Rahma, kahiji aya ngengingkeun pahala, kadua aya ngaraketkeun tali silaturahmi sareng rerencangan kulawargi atanapi sareng tatanggi. Mohon Miss Wid, eta teh luyu sareng dawuhan Rasulullah sing saha wae nu masihan tuang saum di sasih Ramadan eta teh kengengkeun pahala saum, dihampura sagala dosa sareng ditebihkeun ti sena neraka. Muhun leres pisan kumari biasana anu sok nyayogikeun tuang leueut kanggo anu puasa malah mandar sok nyajantenkeun kasempatan kanggo sodaqoh. Masya Allah Miss Wid leres pisan janten buka sasarengan teh teu saukur kempel-kempel nu teu aya manfaatna sapertos nyiapkeun artos sareng waktos. Muhun teu hilap oge mugi tiasa babagi kanu meryogikeun khususna dina sasih Ramadan. Mung sakitu nu tiasa dipihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Wilujeng tepang deui di episode Kutil salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat Rancage. Gusti nu maha asih, cahya Ramadan menggelis katimbang, na pucuk tangkal harapan, ngalangitkeun doa-doa jeung kahayang, mangka eling umat manusia, hirup urang dan sajarela, ret kadiri lamu kotosa, taubat nasuha itu gugup payan, mengket